Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Iniping ya. Kumaha guys kabarnya sarehat? Duh tos laminya tidak mengupload videonya ya tehnya. Kumargi ada sesuatu hal yang tidak bisa saya katakan ya. Ya seperti biasa kali ini sedang berada di sawahnya guys ya. Ieu teh erek kore deui guys nya di sawah dan sekat angsana dipilih ditunya. Tah ku kitu nanya anu can subscribe geura subscribe heula duh meni garatel ieu. Subscribe nya, like dan komen guys nya. Yo guys, ikuti saja keseruannya ya dari video ini ya. Cuang nonton jalan setapak heula ka dieu nya, ka galengan nya. Bae-bae imanya dokumentasi wae nya di pada batunya potongan hungkul di sawah bari teu naon ngan saukur ngalewat we nya ka sawah teh nya. Ai ini ping mah beda nya bari ngoret gitu nya, bari macul. Tah ai batur mah kan sok non potongan hungkul ai mantuan teu kitu eta nu salah mah nya nepi omongan mah eta nya. Tapi tidak untuk ini ping nya, karena ini ping mah pasti melakukan sesuatu. Yo guys, ikuti saja keseruan dari video ini ya. Tong hilapnya tonton di awal tapi ke akhirnya. Rayu ah. Tah guys, ayeuna mah geus tepi deui nya di saungna eta ya. Tah, rencana kali ini sim abdi teh bade ngorednya guys nya. Di dia tuh di baralaki nya. Cenah aduh, tiap konten cenah ngored wae cenah kitu nya mun anu bertanya kepada saya mah kan wae nya. Ini mah dalam termasuk salah satu konten video saya gitu tah di sawahnya. Panas ya didinya mah kabeh dia bae nyari tanah. Ayeuna mah ngored deui da di piwarang ku si mama cenah ngored we cenah di dieu cenah kieu nya sok ka dieu kitu tah. Udah panas guys di dieu mah nya. Sawahna itu geus beurang guys nya. Ameureuh ayeuna teh jam sabaranya? Jam 8-an ayeuna teh jiga nanya. Geus muncul papanasna ieu teh nya. Ya guys, lalajo nya ieu video. Paling tersep guys nya, aduh keur enak-enak yang ngored tuh nya geus menang sakieu. Da kalakah ieu na kalakah potong guys teu tingali. Allahu Akbar. Bes banget ya kali ini guys. Kadila lempangan heula we atuh nya. Kalakah potong di koredna nya. Keur resep-resep teh keur semangat-semangatna nya. Sok kalakah jadi hoream nya ieu teh. Duh. Ekor eta mah paculnya guys nya geus 3 kali tah. Potong teh ayeuna mah kored guys nya. Resep-resepna eta teh duh. Apakah meureun terlalu semangat meureunnya tenagana jadi koredna potong guys. Biarlah guys lah nya. Mungkin itu harus menenangkan, harus istirahatnya. Gimana lagi tadi kan guys. Ka jalan kip guys ieu mah aduh enaknya ieu mah geus di aspal guys. Jadi teu leueur guys teh nyem ka dieu teh. Mun dina motor mah kitu tah. Isa guys di dia mah aduh. Tah di dia mah kampung teh nya sok aya nu panahan. Main panah gitu tah. Aya mah tos teu aya. Ngarawat makam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Di dia mah nya dulu teh banyak sekali pohonnya.
tapi sekarang mah udah ditebang ya. Jadi ada panas-panasnya lah sedikit. Kalau dulu mah poek pisannya. Ambil dia pemirsa. Makam di guysnya, aduh, soal makam tuh di dimanya. Pemakaman Endong, tempat pemakaman umum Endong. Barala tuh guysnya di dia tuh. Tah ieu mah tangkal ieu guys, gendot. Aduh, bahaya Aduh. Karena ngore ada begini di itu. Kan Mang Hamid. Ya, anu kono gaduhna ya sok bantuan cenah. Heeh tah. Ini jara rangkung kieu. Ya, di jen balong sakieu. Cukup nah Hadi, Abdul Hadi. Tah jukutna Bang Hadi ya meni jara rangkung kieu. Imah kudu ku mesin kieu mah. Ukore demalila. Itu kan udah ada kono, sekarang mati puting kan bener tuh. Nah, ini tambah tempat di etal, Nah, iya aku mesin hula tuh. Yang ngangkung kanu iya lah. Ang inyo kasih RW tama dari lain anu pribadi atau mesin eta mah. Mesin ku si RW mah mesin sarerea kana ge. Sarea. Aduh, ya. Enakan nonton daripada nya nonton mah ada jika nu bebarinya aikar dilakukan mah capek. satu urang lebih sama satu urang jemput nak. Kayak nyawaan
pencit heula mun ngendong mah. Dipencitna pan ku racun. Nah, Juga tadi pencitna ku racun. si mesin ini bari Eka. Eta cenah yang sate, mun parasmanan. Mesin. Ketingna rek. Nya dagingna Eka. teh alas. Mau dicayan cenah si tulang kaleng teh campur deui cenah jeung daging. Samaraan. Oh, jeung daging dagingan gitu. Dagingan dicampurkeun jeung tulang kaleng jadi mah aya nu cair-cair. Ampun, iya balananya meni edun iya jerangkung kieu ieu nya. Jika nama setahun meureun tadi koret orang gitu nya. Tuh. Tuh, bisa kalian lihat ya. Ini rumputnya jarangkung, guys. Enakannya cair. Kekumba enakan jadinya. Set. Tuh enakan imah saung teh meuni gede nya ngadap ke sawah ka ditu tuh duh. Tah guys, ieu teh ngaranna naonnya ieu teh? Hilap deui ieu teh namana. Naonnya? Wah, deui ngaranna nya. Lupa lagi namanya. Nah, yang ini yang udah matang nah guys ya. Yang berwarna merah hitam ya. Yang ini guys, lupa lagi namanya apa ya, apa enak guys, semua asem gitu, kayak ada asam-asamnya. Kalau yang ini mah masih belum matang ya. Enak lah buat. Nah, di sini mah ada buung guys nih. Nih ini guys, buung bambu ya. Bisa dijadikan makanan. Sayur guys, bisa disayur juga ya. Mantap lah buung. Kalau bahasa Sunda nama iwung namanya guys, kalau Sunda mah. Tapi gak tahu bahasa Inggris namanya. Itulah yang menjadikan orang-orang tinggi-tinggi guys. Gak gitu juga ya. Karena menurutnya pohon bambu teh tinggi-tinggi, jadi bisa bikin orang tinggi. Gak ada teorinya ya guys. Saung guys. Aduh. Mungkin guys dari tadi ya
Kalau karetnya gak potong mah udah rapi guys, udah selesai ya sama sana tuh. Ini baru sampai sini guys ya. Tuh guys, aduh sangat disayangkan sekali ya. Lagi semangatnya tadi ya ngoret. Kalah potong etananya si koredna. Sial banget ya guys. Menjadikan semangat yang membara jadi melempem guys ini teh. Duh. Oke lah teman-teman, kita ambil dulu ya kored yang satunya lagi. Mudah-mudahan itu mah gak potong lagi ya guys. Nah ini mah udah dibajak guys sama traktor tuh. Tuh traktor, nah quick traktor. Banyak yang itik guys. Meri ya, banyak meri tuh. Ya, tinggalinya pemirsa. Tuh, tinggal teman-teman tuh. Banyak itik ya di sini mah. Mau dihitung mah loba guys, puluh memberen. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Ada 32 ekor guys. Tuh guys nya, aduh. Ini loba kieu nya. Tuh guys. Menal lucunya tuh. Meri. Tuh tinggali. Gituan suara natanya. Tesianan. Ayah. Tuh. Lucunya. Lain juga hayam. Tuh. Buyang wae tamanya. Udah deket jeung cai, guys. Kadeh lah guys lah. Meri kalau di Sunda mah ya, kalau bahasa Indonesia nama nate itik ya. Kadang sok pahilinya entog jeung meri teh sok pahili. Bebek itu nya. Meri teh bebek. Bebek ya guys, bebek ya. Dua. Kita ambil di sini ya kerennya. Karena pas kemarin tuh saya taruh di sini. Nah guys, namanya koretna guys, ayahnya mau tisaung. Nah jadi ayah nama luasanya koret teh. Suganonya no iya mah terpotong ya, dan iya mah sudah terjamin ya bisa beberapa kali kita potong. No itu mah karena dipakainya sekali, aduh.
bisa langsung potongnya. Aduh, luar biasa. Katana jika nama geus apuh gitu guys nya kaina. Jadi kekuatan menahan kekuatan yang sangat luar biasa ini. Tuh guys, bala IG-nya guys. Pengen tokas nu tadi mah bala naga edu nu tadi mah. Ieu masalah heungna sakieu mah nya. Tepati bala teuing nu kos tadi. Heula guys IG-nya di saung. Kita minum dulu. Tah guys, nama lah rek ngored heula nya. Hatur nuhun pisan anu tos yang udah lihat video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya guys. Da kumaha nya ID video wae mah nya moal angges-angges gak bakal selesai ininya ya pekerjaannya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like dan komen guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.